Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ahli Allah babarengan jeung malaikat lantaran aambeunana kaambe ku malaikat. Jelema nu teu eureun-eureun maca Al-Qur'anul Karim bareng jeung malaikat. Jelema teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah, malaikat anu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun maca sholawat, malaikat nu ngabarenganana. Jelema teu eureun-eureun dunia, juri nu ngabarenganana. Mentak boro-boro malaikat kula kadi hangru. Boro-boro malaikat kula ge hangru. Kaambe. Pahawa. Kaambe ih. Asana hangru apa cule gitu ya. Emang rada pantasnya nama culean. Iya hangru, masya Allah karim. Nah iya. Jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat, ngambel malaikat, seungiteun malaikat, zikir seungiteun malaikat, sholawat seungiteun malaikat, bahkan laporan sholawat ngabentuk jadi malaikat. Bebeda ka Kangjeng Nabi. Ketika orang maca sholawat langsung ke Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saha ieu abdi sholawat. Sholawat saha? Sholawat aja pengen dipaingan hideung sia. Emang kunaon kitu ieu je kula jadi hideung. Maksud sia maca sholawat naon? Supaya karung laku. Teu eureun-eureun sia ti ngongorak, tolol cak Kangjeng Nabi teu boga kaisin sia. Cerekan ku Kangjeng balik deui sholawat ka dieu. Nampiling Kangjeng mah aja pengen goblok sia. Kula aing dibalikeun deui. Sholawat sing lurus ka Gusti Allah. Nah, ieu keur hirup keneh seperti gitulah. Mentak lamun diteruskeun ieu lalakon diteruskeun. Lamun urang nyaritakeun maut kadang-kadang muringis. Sieun. Tapi lamun urang neuleuh jelema kuari maut eta ngan akan sakadar hiburan kadeuleunan. Sebab bangun teu sarieun jaka paeh. Maksudna dirimpak doang ya. Ai di pasar Kemis mah di pondok tau mah geus leuwih parah. Lebih parah. Sigara de urang ge sarua bakal paeh. Malah tadi geus disebut hirup ge geus di almarhum Habib Rozak almarhum. Aya 3 jelema boga guru. Boga guruna guru mursyid. Tiluan nyana belajar ibadah. Sanggeusna dididik syariat mulai kuari dek berangkat ka Allah. Henteu sebeuheun ibadah di lembur di kampung hayang kaleuweung. Emang kudu kieu leuweung kaleuweung atuh kudu. Dan kuari leuweungna mana? Di Gunung Karang yang geus marake sempak kabeh. Di Gunung Santri atuh Jasarua, komo di Banten mah. Leuweung mana tuh kuari ku urang endek disabab pake ibadah. Aya nu minta izin ka kula Haji Pendi deuk ka Gunung Karang. Atuh elos. Ngan kudu pamit heula kakabehan sebab bakal balik ngaran. Teu puguh karu dek naon ka ditu. Ibadah mah sadaekna di dieu. Tapi ieu mah deuk kaleuweung. Cak guruna ulah luak liuk sing juntrung ka Allah. Geus dibere ilmu ketika menghadapi hujan.
geus dibere ilmu ketika menghadapi angin, geus dibere penangkalna ketika aya huru-hara hewan-hewan, geus dititip-titip kade ibadah bakalna hiji doang ye nu paling berat nahan lapar. Ku angin mah gampang, komo ku golok mah tah teu kudu norekat, teu kudu tama kaci soka beres. Si di inuman pelor jeung susu tanya ge Ki Nurjaya. Pelor beak kabeh kurang cisoka. Datang ke bengkel sepeda demo. Beak. Tapi nu paling berat lapar. Cak guruna sanajan lapar sapoe, 2 poe, 3 poe, saminggu tahan. Insyaallah moal kukumah. Akhirnya berangkat nu tiluan ka gunung. Kaleuweung. Ibadah di leuweung mantep. Sorangan bae. Nu mantep-mantep kan di leuweung mah eueuh TV, eueuh internet. Teu pernah WA. Di leuweung kada di lumpur bae aduh. Deuk HS WA. Mantes HS SMS-an. Mending ngora kene aki-aki. Ieu kan buang kawarah ka jelema. Bloon ge belah ditun bloon teman. Masih 3 kilo ti bloon. Tenang. Jadi nu endek ibadah ke Allah mah neangan nu tenang. Sepi. Mentek pondok pesantren salaf mah neangan tempat nu sepi. Ai pondok pesantren modern mah neangan nu rame. Sebab tujuanna beda. Pondok pesantren salafiyah mah deuk ka Allah neangan nu sepi. Pondok pesantren modern mah deuk ka makhluk neangan nu rame. Beda. Ieu mah ibadah geus di leuweung. Sapoe bebekalan aya keneh, 2 poe masih, seminggu masih. Geus barang geus aya 2 mingguna geus eueuh amunisi. Mulai lapar. Poe selanjutnya tambah lapar. Selanjutnya tambah lapar. Geus eueuh soraan. Zikir gagas. Habib Rozak mah seubeuh ge. Geus almarhum. Maca Yasin ge teu tamat. Geus teu kuat. Sakitu ge susu aya, kopi aya. Jeruk geus sabaraha meureun. Bahkan di kantongna ge cau aya. Yasin teu tamat. Buang kawarah. Hai endek-endek atuh maca Yasin. Pan cenah kiai tadi ngobrol bae bangun teu ngadengekeun didengekeun adoraka. Aing mah ngadoraka jeung ngadengekeun Yasin kos kitu mah. Cak Habib jin teupan. Nah, iya barang selanjutnya nyana musyawarah. Iya orang lapar kumaha. Ingat cek guru. Ketika orang lapar tahan. Ulah aya kumaha. Jol bae aya anak gajah. Anak gajah liwat menel. Orang masuk nyebut di segede menel, batu gede eta menel. Anak gajah sebenarnya.
cenah aing dibere segede menel. Baheula keur leutik dirimpak kos kitu eta. Sia mere ka aing segede menel. Menel teh gede eta. Musyawarah tiluan daripada orang korban lapar mending orang pencit orang dahar cak nusa orang inget cek guru ulah kajian lapar ulah kuat engke ketika orang manteng ka Gusti Allah bakal dibere kekuatan lamun kecenderungan orang kana dahareun orang bakal lapar lamun urang cenderung nahate 100% kanu bogana ka Gusti Allah sanajan engke lapar dibere seubeuh tapi lamun pikiran urang kana dahareun urang pasti lapar bae pikiran urang kana inuman urang pasti dahaga bae tapi ketika pikiran urang menteng ka Gusti Allah dahaga lapar paring sapoe 2 poe kadituna ku Gusti Allah bakal dibere seubeuh atau panca kanjeng Nabi abitu inda rabbi kaula cicing di Gusti Allah Masya Allah cak kanjeng Nabi yut'imuni wa yashrabuni Gusti Allah mere dahar ka kaula mere nginum ka kaula apa Gusti Allah nyuguhan sangu ka kanjeng Nabi apakah nurunkeun korma ka kanjeng Nabi teu sahabat ge kagetin ai eta nyuguhan Gusti Allah kumaha cek Kangjeng Nabi sanajan sababara poe kos nu dibere dahar bae teu lapar saeutik-eutik aca sanajan sababaraha poe teu dahaga saeutik-eutik aca cak sahabat nah kok kitu lantaran manteng kanu bogana sanajan sababaraha poe moal lapar moal dahaga mantak para nabi-nabi Allah karuatan beteungna para aulia Allah kuatan beteungna Habib Rozak Baya Karim ya Allah ngajoaknya na komo ieu mah geus dicaritakeun dia bae biangna ieu mah lelempangan jeung kula asalnya teu ngomong bae berarti geus lapar asal geus ditanya cicing bae naon cicing bae wah ieu asana kudu digotong ibu urang lapar konsep deka Allah mantengkeun bakal dibere seubeuh lamun pikiran urang kana dahareun lapar bae lamun pikiran urang kana inumun lapar bae dahaga bae ketika manteng ka Allah moal jeung teu aya kok mau saya tikmat hayang mun loba boleh dijual nah musyawarahnya na cek lusa urang ulah mantengkeun ka Gusti Allah cek lusa urang coba maning urang pencit bae lah cek lusa urang deui heuh geus urang pencit bae urang dahar daripada urang kalaparan ih cek lusa urang inget guru urang ulah nusa urang mempertahankan ulah nusa urang mah tetap nuduaan pencit guys maneh mah rek ngadahar rek henteu pokona mah kami mah duaan dipencit bae mah akhirna anak gajah dipencit aju digara didahar alhamdulillah seger begitu pentingna zikir anu ngadahar anak gajah mah kuat maca Quran kuat zikir kuat anu lapar mangan gitu tapi anu ngadahar anak gajah mah dengekeun ku sia la ilaha illallah la ilaha illallah maca yasin ge tamat lantaran seubeuh beteungna eta jadi ngahina tacak aing ge dahar bae ulah datang ka teu ngadahar nu saurang mah tetep henteu aing mah cak guru aing ulah-ulah henteu tapi da kesian ibadah moal kuat kos kitu ta ibadah maca Quran matana geus teu bisa kiceup yasin
wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Badigan gadahar anak gajah sia kuat kan kuat ai Yasin 3 kali ge siap ceken ieu masa potong henteu. Masya Allah. Datang deui ka isuk, datang ka 2 peuting gagah mejeunna keur sare istirahat jang engke peuting sekitar 2:30 qiyamul lail keur mejeunna ngedeng jol aya indung gajah kukurubusan indung gajah neangan anak gajah nyana sare ngabaris tiluan silih toel aya gajah ih cak dosa urang atuh aing mah teu boga salah tenang bae sanajan gajah ge emang nyahoeun nya ieu atuh coba bae cak dosa urang ieu urang kumaha atuh mal kumaha aja moal nyahoeun ieu sapira gajah bebe jadi kan dosa urang ieu kumaha bang ji atuh aing mah ngadahar henteu mulai tenang tanyana teh nu teu ngadahar mah ieu atuh aing mah tenang boga salah henteu naon henteu cenah keur wejena silih toel gajah datang kadinya mimiti nyiuman ka anu teu ngadahar anak gajah teh ti mimiti jempol sukuna tulalena geus dikitu-kitukeun bae dicium datang terus ka dengkulna datang ka pingpingna datang ka bujak terus datang ka sirana balik deui ka suku tangga salamet mulai kanu kadua ku hari dicium di mata dicium deui beuteungna dicium cicing bae teh loba beuteung sat dicium wah tulalena langsung dipasang diangkat ka luhur dibantikeun ka handap bah tulalena dipasang deui angkat ka luhur bantikeun deui cak anu katilu aing nasibna kumaha ieu sakuk moal ting moal aing mah paeh nu kadua tinggal bagian katilu geus aing macenah hendak maca Quran bae ka Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quran Yasin gane. Asa nu mal tamat Yasin. Mulai gajah kadinya deui. Ciuman henteu kungsi datang ka luhur, datang ka beuteungna doang. Dikucek-kucek beuteungna langsung ditincak ku gajah. Blak. Betus. Terus digulang gaper ku gajah. Paeh dua-dua. Selesai geus ajur gajah inding. Ternyata horenganan gajah ge boh ga aambean. Ketika jelema ngadahar anakna gajah nyahoeun. Gajah nyahoeun. Nu teu boga salah mah diantepkeun kunyana diciuman diantepkeun diciuman tapi nu boga salah dibantikeun paeh. Cacak-cacak gajah boga aambean. Cacak-cacak gajah boga aambean. Sok inget ka dongeng Kangjeng Rasulullah. Waktu anak Abu Jahal dek berangkat ke Syria, dek dagang nyana nyaci maki Kangjeng Nabi heula. Hayang puas ka Kangjeng Nabi. Ngahina ka Kangjeng Nabi. Sageus ngahina ka Kangjeng Nabi, langsung berangkat memeh berangkat. Cak Kangjeng Nabi mudah-mudahan ku Gusti Allah jelema eta diselesaikeun. Sakitu doang kadenge kunyana. Bebeja ka Abu Jahal. Kumaha tadi ngomongna Muhammad?
yang ngomong cenah mudah-mudahan diselesaikan. Waduh, nungges Muhammad mah tilok melenceng gitu. Omongan anak, waduh, sia kumaha nasibna nya. Nyabahnya kumaha. Akhirnya berangkat. Tengah perjalanan kan istirahat cek Abu Jahal teh anak aing teu di tengah bisi aya naon aman teu di tengah kabeh sarena di sisi ieu di sisi bener bae tengah peuting aya maung kadinya maung cek Abu Jahal wah ieu maung terus diambean saurang pas diambean belah ditu pas kebenaran anakna diambean calangap wah cek Abu Jahal nasib anak aing selesai malam ini sakumaha doa Kangjeng Nabi selesaikeun jelema eta atuh bener dicangkerem kumaha nah ieu kan doa nempel tah doa Kangjeng Nabi ya Allah selesaikan jelema eta Masya Allah bukti selesai ulah disangka ieu doa urang ka ahli kubur teu datang Muhammadiyah nyaritakeun doa urang teu datang tah doa Kangjeng Nabi masih keneh harirup selesai jelema bejakeun di Bukhari aya ka Muhammadiyah tah beusi aya Muhammadiyah nanyakeun bejakeun beusi aya Persib ngomong Persib beusi aya Wahabi cenah doa teu datang doa teh ulah-ulah ka nu maot nu hirup be datang beusi teu percaya Habib Rozak dilatih heula ge urang doakeun ku ari nanti dulu cek Habib Rozak istri masih muda doa datang geus loba carita doa datang paeh lah eta nah ieu mah kasimpulanna mah makhluk Allah bage ciciumanana aambeunana nu sakitu hebatna sakitu hebat teu kacium ku gajah ku ari lamun aya gajah ka dieu geus urang mah aman si ieu geus diwakofkeun ku aing los gajah tah los kaembeu ku gajah nu mancak lain gajah bae lain maung bae urang lamun keur leutik ngarusak tawon ku urang dirusak dikeprak tawon teh neangan ka jelema nu ngarusakna ngarendeng 10 jelema nu ngarusak jeung nu teu ngarusak mah aman-aman bae tawon nyahueun tawon set ka ieu aman set ka ieu aman set pas ka Jependi ini biang keladinya nih beak aku tahu beak cek ka Jependi jaing mah teu pernah keur leutik sia pernah nyahueun tawon keur leutik ya diancem bae nya mah diancem tawon eta beak teh nyahueun nah iyalah makhluk Allah urang nyebrang ku ari ka malaikat emang teu boga aambean ketika urang cicing di kamar maca Quran cicing urang di mushola maca Quran zikir tasbih malaikat ngambe seungit amat ya aduh Habib Ahmad seungit amat sebab maca zikir nu ieu aduh seungit amat harum maca sholawat pas Haji Pendi cek malaikat hangru amat bau karung goni cenah ieu mah nyahueun malaikat Masya Allah karim malaikat eta di urang ngambe ketika aya Al-Qur'anan seungit cek malaikat ketika aya zikiran seungit cek malaikat ketika aya tasbihan seungit aya zikir-zikiran di awak urang makin ikhlas makin seungit makin ikhlas makin seungit malaikat apal moal saliru kumaha cenah kiai lamun urang ngawirid pelet idz qala yusuf li abihi ya abatin
pegawaian santri tolol santri lain ngaji amil ini ro'ayatu. Nah ieu nu ngambeanana jin cak jin teh bener Al-Qur'an cak malaikat tapi maksudnya lain ka Allah ye rada bau. Quran mah Quran sebab Quran mah bisa pakai sihir bisa pakai neluh. Quran komo ieu pakai pelet teluh keneh tadi sarua entak raja teluh teh Ki Nurjaya itu seperti meletnya na kaambe ku malaikat Quran mah Quran cak maksudna lain ka Allah rada hangru indit malaikat. Nah jin ini makanan gua cek jinnya. Tah lamun bangsa pelet-pelet nu datang ngejin jin mantap diputerkeun kamana maksudna cak jin ye kamana maksudna ye didengekeun. Oh Allahumma layyin qalba sarwiti sarwiti cak jin da sarwiti tangan sarwiti tiup celina fo hudang teh oh pendek. Atuh da eta ulin jin eta. Nah iya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ahli Allah babarengan jeung malaikat lantaran aambeunana kaambe ku malaikat jelema nu teu eureun-eureun maca Al-Qur'anul Karim bareng jeung malaikat jelema teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah malaikat anu ngabarenganana jelema teu eureun-eureun maca sholawat malaikat nu ngabarenganana jelema teu eureun-eureun dunia jurig nu ngabarenganana mantak boro-boro malaikat kula kadi hangru boro-boro malaikat kula ge hangru kaambe pahawa kaambe asana hangru apa cule gitu mah emang rada pantasnya nama culean iya hangru masya Allah karim. Nah iya jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat ngambe malaikat seungiteun malaikat zikir seungiteun malaikat sholawat seungiteun malaikat bahkan laporan sholawat nah bentuk jadi malaikat bebeja ka Kangjeng Nabi ketika orang maca sholawat langsung ke Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah saha ieu abdi sholawat saha sholawat aja pengen paingan hideung sia emang kunaon kitu ye kula jadi hideung maksud sia maca sholawat naon supaya karung laku teu eureun-eureun sia ti ngongorak tolol cak Kangjeng Nabi teu boga kaisin sia cerekan ku Kangjeng balik deui sholawat ka dieu nampilin Kangjeng maka aja pengen goblok sia kula aing dibalikeun deui sholawat teh sing lurus ka Gusti Allah. Nah ieu keur hirup keneh seperti gitulah mantak lamun diteruskeun ieu lalakon diteruskeun makin ikhlas makin hebat makin ikhlas makin hebat urang bisa naik ka langit sak Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di luar alam nu ieu ta'rujul malaikah. Nah urang teh kapan titah nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng teh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun asar tuturkeun Kangjeng Nabi bisa hiber urang bisa hiber kifudoli bae nuturkeun Kangjeng Nabi henteu aya saparapat acan lah saparapat boro-boro saparapat 1% ge henteu cenah nuturkeun Kangjeng Nabi ngomong doang ngomong doang ya iya komo Ki Jamal mah setengah parapat jente atunya nama ceramah maksudnya hayang ganti ban mobil atuh beres ieu kuari geus mikiran bae kabari Kijang hayang Fortuner geus berhasil kuari hayang Lexus datang ka paeh moal sia Jamal 3,5 miliar Lexus mah geus ulah jadi hayalan ulah ngan sajore-jorena kiai mah bisa tobat sia ye tu kiai mah Habib bisa tobat cenah mah engke sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah bisaan kiai coba Haji Pendi pernah Haji ceuri karung teu laku beda kan motif ceurikna je atuh badak bawa kiai mah geus ahli sorga apa pokona kiai mah ahli sorga ye
Rasul mah kos kitu bloon. Ya Allah ya Rabb. Cek Imam Ghazali urang kudu boga keyakinan. Ulah ti Kangjeng Nabi luhur teuing ti Imam Ghazali bae. Urang kudu boga keyakinan. Ketika Al-Qur'an dijelaskan innal ladzina amanu wa amilus solihat. Jelema anu iman ngamal soleh, kabelah dituna bakal dibere surga. Kudu yakin, cek Imam Ghazali, keyakinan teh atas bisa sehingga ngalidih di jero hate teh bahwa setiap iman amal soleh surga. Mantep. Lamun urang boga keyakinan model kos kitu tenang hirup. Ieu mah ibadah tapi teu boga keyakinan aing sih ka surga apa ka neraka? Neraka sia. Mata kaji pendi mah kajian kos gigi nya boga keyakinan. Tenang aing mah kajian tilok salat ge cekeun surga. Geus dungtut we ka Gusti Allah surga. Ngan aing demo ulah. Nah, balikan deui keun bae eta mah mun diteruskeun ka ditu kudu aya cara-cara tersendiri. Ieu mah lamun maot. Urang lamun maot, terus ka jero kubur, malaikat geus nyahueun kan ka ambeul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Habib Razak. Awatnya nah. Kaambekan ku malaikat. Oh, ini Habib bener apa kagak ya? Kaambeun ya. Terserah Habib dah, bener jangan enggaknya serah dia dah. Saya mah cuma ngomong aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Pendi. Bae. Malaikat ngambek bau karunggoni cekina bau kredit cekina bau kaambeun ku malaikat sing hade nu mantak urang teh sebenarna mah titah nyebutkeun ka mayit supaya bagus. Kumaha ieu mayit bagus? Bagus. Kumaha ieu mayit bagus? Bagus. Emang malaikat bisa katipu moal. Dumal katipu. Malah malaikat bingung. Tadi dibagus-bagus. Jaka ambeun aku aing hangruk kieu cenah. Pan dibagus-bagus. Salajan aya dongengna ieu keur carita hakikatna malaikat tetep ngambe. Tetep ngambe. Kaambe ku malaikat urang di jero kubur emang teu kaambe. Kaambe. Begitu Kiai Haji Jamal maot langsung kaambe. Teu bagus henteu nama cekna ieu. Cek malaikat rada teu bagus sarua jeung Ki Fudoli teu beres gitu. Ngan aya bagus da setik. Aya setik. Kadang-kadang magahan ngaji keur capek ge lah. Pandai keur capek mah nya maksakeun karena Allah. Pandai diundang mah kitu karena duit. Beda kan? Dibanding-banding ku nya karena Allah jeung karena duit rada menangan nu karena Allah. Tah eta untungna setik. Kan dibandingkan kita mana anu karena Allah namana henteu. Tah, ieu kaambe ku malaikat. Masya Allah. Lamun gajah bisa ngambe, lamun maung bisa ngambe, lamun tawon bisa ngambe, lamun malaikat bisa ngambe, atuh komo Allah. Naha urang teh lengah amat teh asa didelekeun ku Gusti Allah. Sehingga berani amat orang nonton TV sadaekna, berani amat orang SMS-an kajahe. Ikan belum nih. Ku pamajikan disumput musik aya hawan. Ku murid Haji Jamal ge sering murid. Ini mah rahasia khususon ila ruhi cekna ieu. Gusti Allah moal bisa disumput-sumput Haji Jamal. Nggak ada ya. HP buka tilu Haji Jamal. HP nu hiji yang paranti undangan, nu hiji deui yang paranti keluarga, nu hiji deui khususon. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu cerita malaikat ngambe atuh komo Gusti Allah nu maha segala-galana. Lamun urang boga keyakinan urang ditinggalikeun ku Gusti Allah, didengekeun ku Gusti Allah. Bahkan lamun urang nyaritakeun tentang roh urang atupan Gusti Allah nyarita wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kaula niupkeun
ka anjeun teh tina ruh kaula di awak urang teh aya ruh Allah, ruh Kangjeng Nabi Muhammad dibentukeun jadi ruh urang aya 3 di dinya teh. Ketika dihijab ku Gusti Allah jadi kafir, ruh Allah na nyingkir. Cahayana maksudna. Ruh Kangjeng Nabi na nyingkir. Cahayana nu aya tinggal ruh manusiana. Urang mah kulantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya 3 ruh. Nu mantap urang lamun ngadenge takbir tetep bae ngageter. Ndek takbir naon bae? Ndek takbir naon bae? Takbir lebaran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Langsung munigak bulu urang komo awewe mah aja ceri ngalengis. Tanya neng kunaon ceri can kabeli selop. Siapa? Takbir teh kena selop goblok teh coba. Emang dirimpak mah bloon kabeh. Takbir kelain ka Allah ka selop. Mana geus sapoe deui lebaran can kabeli kutang jabe. Bloon. Komo ieu mah ieu. Atuh geus cerik we nya. Lawan laku 10 poe ka dieu jakeun. Tapi tetep ketika perang mah komo urang ngadenge demo bae kamari. Allahu akbar. Mun digak bulu. Kafir teh ngadenge Allahu akbar sieun. Allahu akbar sieun kafir. Nyana ge aju nyilip ka urang Allahu akbar. Milu jeung urang. Urang Allahu akbar teh milu. Lamun kamari cerita Syekh Aziz di Amerika murigak bulu urang. Di Amerika mah perzinahan teh geus sebagai makanan biasa. Eueuh haram di Amerika mah. Dianggap satu kebutuhan. Lamun urang lempang aya awewe di ditu, urang hayang awewena daekeun geus tinggal neangan tempat bae. Di Amerika seperti kitu. Eueuh bahasa haram, eueuh bahasa muhrim, nu penting saling membutuhkan. Iyalah di Amerika. Nyana guru besar di ditu teh. Guru besar ditawaran unggal poe ku awewe Amerika. Kapan lagi cek nyana? Saya membutuhkan Anda. Apabila Anda membutuhkan, yuk. Waduh, cek Syekh Aziz, makanya nggak rilis kan gitu. Mun bangsa Kiai Haji Jamal, wallahu a'lam. Wallah. Atuh di dieu ge bebejan ndek ceramah 2 poe korenganan. Keur ieu kuari henteu. Eta di Amerika ulamun cerita di Amerika muringkak bulu. Tetapi di tengah-tengah negara anu anti agama, apatis, di tengah negara anu kos kitu kaayaanana, emang eueuh kitu masjid, emang eueuh kitu kiai, emang eueuh kitu anu terus dakwah terus. Nu kula paring muringis cerita manehanana terakhir, saya punya teman saya yang paling akrab dengan saya menghilang dari pandangan saya cek banehanana sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan kembali deui kula ditanya mun cek bahasa urang mah ai maneh tas di mana ieu? Mantas tugas di mana? Babaturan kula ka Aljazair, kula diutus ke Indonesia dalam rangka naon? Kristenisasi. Ya Allah. Terus carita nyana keayaan di Indonesia. Saya geus carita hasilna kumaha betapa mudah cenah di Indonesia. Kemudahanna kunaon? Kemudahanna dengan 2. 1 kebodohan orang Indonesia, nomor kedua kebutuhan yakni fakir, gampang jasa. Dengan diberi kemudian luluh ngilu. Iyalah dongeng babaturan Syekh Abdul Aziz di Amerika seperti eta. Kuari nu ndek diturunkeun ka Indonesia loba. Nah, mantapnya khawatir ceknya aduh bangsa Indonesia anu kasebut jasa ramah jeung piawaina, kasebut jasa hormatna, kasebut jasa babarianana, kuari dek diacak-acak. Melalui naon ieu pengacak-acakanana langsung nyana aya, tapi leuwih hebat melalui Wahabi jeung melalui Syiah. Iya cek Syekh Abdul Aziz langsung. Jadi ketika di Aljazair ayah Syiah diantep, ketika ayah Wahabi diantep, sebab dimodalan ke Amerika.
Nah ieu masa kadar informasi di urang ge hati-hati geus mulai di urang Syiah aya Wahabi aya tapi lamun neuleukeun kieu ye Wahabi gregeteuh sagala haul cenah tarolol hadisna Qur'anna segala tiluna segala tujuhna keur ieu Amin Rais gak ulah-ulah ngaharam-haram zarah ka orok-orok zarah asal dilarang me ku Muhammadiyah di Indonesia wajib bae mudal ieu kan dilarang ya kuari tahlil kuari haul bermunculan bahkan sababaraha pembesar Habib di luhur jeung para ulama deuk ngayakeun haul akbar Syekh Maulana Hasanuddin kuari keur dirancang aya sababaraha baib jeung sababaraha ulama anu kuat deuk ngarancang nyieun haul Syekh Maulana Hasanuddin Banten tinggal tunggu bae lantaran ieu sepi di Banten eueuh haul Syekh Maulana Hasanuddin eueuh haul Syekh Maulana Yusuf eueuh haul Syekh Maulana Mansur aya mah aya ngan seakan-akan henteu dirasakeun ku kabehan tinggal keur diisi qorohan iraha jeung kumahana urang serahkeun engke ka ahli-ahlina. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun kula jaritakeun tentang cerita Syekh Abdul Aziz kula mah sok inget cerita lalai kalong nempel di tangkal kayu ngagantung bae angin jeung hujan nyana ngobrol cek angin teh hey hujan coba sing gede maksudna kalong supaya ragag hujanan lu gede eta hujan nurut hujan turun gede jasa kalong beuki nyekelan we hujan beuki gede beuki nyekelan sapoe sapeting hujan kalong aman kalong cak hujan teh bagian sia kuari mah angin topan ku aing geus teu mampu tenang cek angin topan ku aing eta angin topan mulai muter kalong beuki tenang beuki nyekelan we geus sababaraha jam angin topan puting beliun selesai kalong seserian salamet aing tinggal hiji deui coba kusia angin sepoi oke. Kalau mulai set ditiup ku angin kicep kalau ngegira ditiupan ku angin sepoi mantap tiis amat cek ngeunaheun amat reupes ragam ya kalau ku puting beliung mah kenceng nyana topan mah kenceng nyana hujan geledeg kenceng nyana tapi ku angin sepoi-sepoi Masya Allah langsung perem atuh Ki Jamal ge bareng dibere duit ku bupati perem hancur ieu kalau ngeraga Ki Jamal ieu Ki Pudoli mah geus diheula geus inting-intingan mah geus da ieu si hade kiai kuat kiai ku angin mah kiai kuat kiai ku hujan mah kiai kuat benturan-benturan tapi ceritana ku angin sepoi Masya Allah karim mimiti dibere 3 juta kan awal nama Ki Jamal kan saya tinggal ulah sok tual toel aja kabelah dia sekupi kan ku ibu urang sarereata sekupi ieu mah di umroh kan nah umroh nan jahanam gitu kan umroh bentuknya umroh jahanam itu sepoi masih kuat keneh teh aya nu dibere mobil dipangindin pondok mengkakar tarariis ceknya ditanya ritakeun nu korupsi lah budak tiba heula ge korupsi mah tuh terus bae ditanya ritakeun riba lah tuh riba masing-masing bae ditanya ritakeun ieu negara Islam lah tuh demokrasi ya tuh masalah ceknya teh
ditanya-ritakeun hukum-hukum Islam lah tuh hukum kurang bae sih nah ieu geus kena sepoi-sepoi kiai madak eta Habib Rizik kula balai daron ngalem wawanena pohara jasa masyaallah dasar zuriat Kangjeng jadi endeu gagahna eta saha urang anu wani setan-setanan atuh presiden setan Tito juri setan kabeh setan-setan termasuk Ki Jamal setan ajuna mah acak-acakan setan kabeh gagah eta nah iya sebab naon angin sepoi nu datang lamun nyana daek narima sabaraha miliar kula nyaho lamun nyana daek narima sabaraha miliar masyaallah luar biasa dibeli Ki Jamal mah teu kudu dibeli malah nyieun proposal cenah pengajuan kan aju kukula kajawan ulah ji ulah henteu aju teh henteu ngan lewat tukang tetep eta udah teu kanyawan kan teu kajawan masalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicerita ti awal tepikeun ka akhir maksudna lainna naon horenganan hewan ge ngambe juri ge ngambe jin ngambe malaikat ngambe kabeh ngararambe leuwih-leuwih Gusti Allah Subhanahu wa taala tanamkeun di jero hate bahwa Allah neuleukeun urang pelakeun di jero hate supaya jadi tauhid urang merasa bahwa Allah neuleukeun ka urang ketika geus jadi pepelakan bahwa Allah neuleukeun ka urang henteu di loba jelema henteu di saeutik jelema henteu keur sorangan tetep urang pinuh adab ka Gusti Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun eta dipelakeun di jero hate urang bisa ibadah dengan tenang ketika urang maot urang geus boga bekal geus boga bebekal nikmat malah ngeunaheun maot eta ketika datang malakul maut urang geus ngaharepkeun kedatanganna sebab urang rindu ka Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang diambean ku malaikat babacaan urang maka sing hade babacaan urang jero hate urang kaambe ku malaikat kaambe ai nyahoeun mah henteu malaikat batu nyahoeun sebab nyana mah nyatet teh anu kanyahoan ku nyana ngan aambean nyana nyaho gitulah komentar para ahli hakikat para ahli tasawuf nu dijelaskeun di sababaraha kitab urang doakeun ibu almarhumah Ummu Kulsum mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu keneh dulur-dulur urang bapak kolot urang arwah-arwah seluruh anu aya di dieu khususna umumna dulur-dulur urang kabehan bapak urang kabehan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur urang nu masih keneh aya mudah-mudahan urang bisa ibadah bisa cinta ka Allah jeung Kangjeng Rasulullah cinta ka para zuriat jeung para ulama akhir hayat urang husnul khotimah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله من الشيطان الرجيم mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna di neraka sapoe sabulan satahun atau sabaraha
di narakana hum fiha khalidun. Harapan ngadaman khalidun salilama nya nama di neraka teh. Masyaallah karim. Ieu jelema-jelema nu buang kawara biadab dilahirkeun nu ngalahirkeun Gusti Allah, nu ngayakeun Gusti Allah, hirup nu ngatur Gusti Allah, nu ngarizkian Gusti Allah, tapi ibadah ka batu. Teu percayaan bahwa Allah teh pangeran buang kawarah jasa ta batu. Batu kunyana dicokot, diukir, nu sidakep, anu sila, anu nyekal pentungan dan lain sebagainya. Dibagus-bagus, ditendun, diluhur, di minyak sengitan, dibuhuran, disembah-sembah, oplon teh coba. Cikurang eta batu eta mah eta keur carita zahirna, walaupun nya ge sarua lain batula tapi makna batu. Dibentukan seperti eta caknya teh ieu teh aya di jerona nirwana. Waduh, lain eta lain nya ge sarua bae. Urang lamun dibawa kadinya halak geus bentuk lagi batu-batu bae geus. Mantak nya mah ka mamana geus sok mau pangeran bae. Mau pangeran nya mah. Mau berangkat jauh, iya dibawa pangeran ditenden di sisi mobil, kantongan pakai kantong keresek. Kata daek bae di pangeran. Di kantong keresek salah tuh ngamuk ke naonnya. Teh tolol ta pangeran eta. Masyaallah, masyaallah. Baheula keur zaman di dieu tah. Di sepatan ka ditu teh pan aya naon ngaranna? Tanjung Kait. Rome baheula mah Tanjung Kait teh meme. Kitu aya anu ngalarang rame luar biasa. Pangeran di dinya loba. Nu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti. Diciun ku jana menang nyieun di ditu di Jakarta, dibawa diiring make mobil mewah, tundun di dinya. Wah, disinaran, di lampuan, di minyak sengitan sisina. Aju nyana nyembah, engke nyana ka laut, ka pantai, olahraga leumpang ke kadinya deui, terus nyembah deui, beres nyembah kan lapar dicomot. Pangeran teh nu huluna nu leungeunna eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol. Nyana nu nyembah, nyana nu nyieun, nyana nu nyembah, nyana nu ngadahar. Lamun otak jalan, nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorangan. Aing sih kunon bego-bego teh nya kene. Tapi kulantaran make juri di jerona, terus bae terus. Nyembah ka batu, nyembah ka kayu, nyembah ka sesembahan teh boloon. Tapi maha murah Allah. Nangieun Allah, nangiptakeun Allah, nu ngayakeun Allah, ngahirupkeun jeung ngamatan Allah, nyana teu percaya ka Allah. Dirizkian bae ku Gusti Allah mah. Pokona mah hayu bae pan aing mah pangeran. Nu iman ka aing ku aing dirizkian, nu teu iman ka aing ku aing dirizkian bae. Ayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitunganan nangke di akhirat ku aing sia. Pangeran lo kos kitu banget takhallaku bi akhlaqillah. Sok geura nyieun budi pekerti anjeun kos Allah. Turutan geura Gusti Allah. Urang mah pan bager soe teh kanu mere. Jelema mere ka urang, mere deui ih bager amat karak urang dibere. Ojol tong mengarana. Nu nanya ih bager amat tanya deui. Giliran nu teu nanya, sia teh teu nanya nya teu hayang nanya. Urang mah kos kitu. Cek pamajikan teh itu kiriman untuk tetangga itu nu mana itu wah punya gitu merek. Jadi ojol-ojolan bae urang kadanan urang nasihatkeun meneng kabeh ieu bere kabeh lah cek pamajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere nu sugih nu susah bere bae geus kabeh banyak bae geus kabeh cara Gusti Allah tahu merek bae terus masyaallah mantep jasa urang teu beda-beda urang mah beda-beda ieu bere ieu ulah jauh ke nu mantak urang mau jadi wali mah lain kitu bere sayu terus tunggu mati eta Gusti Allah teh teu katuturkeun jeung moal katuturkeun jajana batu kos gan urang dititah ala kadar nutur-nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya orang rapih. Nah, ibang kawarahna kafir
nang nyiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngamere rizki Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana. Kuari perbandingkeun coba mana kejahatan nu paling jahat, kazoliman nu paling zolim, kabangkawarahan nu paling bangkawara, mana saanu bangkawara leuwih bangkawara tibatan jelema nu nyiptakeunana Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah, nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran teh Allah, anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran. Bandingkeun jeung nu sejen-sejen ka bangkawarahan jeung kazalimanana, mana nu paling zalim? Moal aya eta jelema nu paling zalim-zalimna. Nu mantak di dieu faman aulamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ti dieu teh istifham teh hartina nanya, talabul fahmi menta paham. Biasana aya nanya mah kapan teu ngarti, tapi kaditu lama berahasia nanya ge. Urang ge, urang teu nyaho. Urang teu nyaho jalan ieu nu ka mana nanya kan karena teu nyaho. Mang ngadieu mang. Aya jalan anu ka Cikande nu mana? Oh iya. Nanya ngaranna. Oh, geus beres. Urang teh deuk nyaba ka imah, ki Holid, teu nyaho imahna nu mana. Urang nanya karena urang teu nyaho. Mang ka dieu mang. Aya naon? Kulan dekat Imah Holid, di mana? Oh itu tuh, ya hiji 2 3 tah. Tak eta Imah Holid. Oh, eta ngaranna teu nyaho kan. Urang deuk nganjang Imah Sarwiti nu mana? Nanya kan tetap. Ai Sarwiti gimana nu mana? Emang enak. Ulah loba omong. Pokona nu mana bae? Oh itu tuh hiji 2 3 4 tuh ka 4. Oh, itu tuh. Ah, geus eta ngaranna teu nyaho, nanya supaya nyaho. Tapi pan urang lamun ka anak urang ngalain kitu pan. Ceng gede ceng, ayah hayam sabaraha sampai anak nanya ke anak, emang urang teu nyaho. Embe sabaraha, embe sukuna sabaraha embe. Ka anak urang, embe mal 5. Bagus, pinter ceng. Ai kotok sabaraha sukuna, kotok mah hiji. Bener, pinter. Cak indungna tuh bolon kabehan teh mah tuh. Eta aja tah urang tah. Eta aja tapi beda tuh nanya nu tadi bapak urang hayang nyaho lantaran teu nyaho. Ieu mah nanya ge deuk mere nyaho. Ceng ade ceng aja urang belajar. Bebek sabaraha? Bebek sukuna bebek. Bebek. Oh bebek mah 2. Bener 2. Ai embe sabaraha? Embe 5 4. Embe mah 4. Urang nanya tapi urang ngabenerkeun. Berarti lain teu nyaho kan urang deuk mere nyaho. Tuh kan kitu. Nanya ge beda-beda. Beda-beda tanahnya ge. Aya di tanahnya, eta nanya ka budak, eta nanya. Urang nanya padahal geus nyaho, eta teh hayang. Apa majikan nanya ka dieu ngadi. Aya naon? Lamun meuli kongkorong dek, itu teu masalah. Urang geus nyaho pasti teu masalah. Urang geus nyaho pasti teu masalah. Ilaha awewe ditanya hayang kongkorong bermasalah jauh. Eta geus nyaho urang ge pasti jawabanna kos kitu. Coba neng maningan 30 gram maningan 50 tuh mending 50 aing nyaho pasti jawabannya 50 bila perlu 100 atuh talian be beung kakak ieu gantung eta udah geus nyaho di jero da pasti kos kitu tapi nanya kan urang pertanyaan teh kan beda-beda aya nu kieu kan digerokeun anak ceng ka dieu sakali teu nembalan ceng teu nembalan deui cek geura balik geus magrib ka dieu geus magrib geura balik nyana mah ke ulin keneh bata ulin tanu datang pan urang kana jiwir aing sabaraha kali ngagerokeun sia bego geus sabaraha kali abah ngagerokeun sia teu bisa dijawab 3 bah dicampilin ku abahna aing teu perlu jawaban 3 sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali tuh ngaji teh kos kitu tah hese tah nanya-nanya keneh tapi jero maknana lain teh jero maknana urang nanya kakak bogoh waduh geus nyaho kabeh mah rahasiana aduh bertanya urang nanya kakak bogoh urang neng aya teh si jawaban neng dina surat nu kamari atau di SMS
asana kurang jelas. Maksudnya eta jawaban teh kumaha kok jawabanana inilah saya ciptakan melalui panah asmara eta naon maksudna. Masya Allah, jantung tembus jantung. Eta nanya sebenarnya mah geus jaho nya lagi. Aduh. Eta mah ku indah-indahna bae geus. Sayang langsung ngadenge embung melalui SMS. Kis gitu. Jadi ditanya jawabanna geus lah cenah teman-teman perlu dijawab. Emang kumaha? Sapenting teu sare kula ge sarawe. Oh, aku rek kitu mah. Nyambung berarti orang garing kabehnya. Alas marat apa? Itu jadi gering, heran eta mah. Geus kos kitu bae tah. Nah, ieu bertanya ye. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mantap. Teu meunang ku urang ngahartikeun kieu ye. Faman saha nu leuwih zalim tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah. Coba saha nu paling zalim? Ceblek ngongkos gitu. Tekenna itu tah, coba dulur saha nu paling zalim tah. Lain nanyakeun kos kitu teu perlu. Tematak ditafsirna ge lah. Hiji-hiji acan jelema nu paling buang kawara jeung biadab. Teu perlu pertanyaan, teu perlu jawaban, teu perlu iman. Padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban. Perlu didengekeun doang ku Celisia. Urang-urang acan di dunia nu paling buang kawara, paling goblok, tolol, bolon, paling zalim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah, nyeun neko-neko ka Gusti Allah, nganisbatkeun syarik ka Gusti Allah, nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, majar Allah boga anak, cenah Isa teh anak Allah anu paling blona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, tolol, goblok, tolol, bolon. Eta tah ieu bahasana faman azlamu. Moal aya jelema nu leuwih zalim tibatan eta. Mun hayang naokan zalim eta jelema pang zalim nama, pang buang kawarah nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh ngabogaan syarik. Yeun bumi teh kudu boga batur, ngarizkian teh kudu boga batur aya syarik atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran salian Allah, mangeranan ka batu, ngalerangan ka kayu jeung sajabana eta syarik ngaranna. Eta jelema bangkawarah mah kafir teh. Jadi kamu disimpulkan mah moal aya jelema nu leuwih zalim jeung bangkawarah tibatan kafir eta nu bangkawarah mah. Lantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat. Urang mah geus disadiakeun di sorga nya mah di neraka. Di kitu-kitu ge tetep lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya ge maca ka Quran ieu. Nya ge ngadengekeun aya teh diberi hidayah nutup bae sama sakali percis kos nutupna Ki Haji anu geus diharam-haram ge ngridit atuh ngridit bae. Katutup bae tetep bae sanajan geus diharam-haram ge nu itu geus selesai cek gana mulai deui. Eta karana katutupan gitu. Aju nanya, isu kada sing ngridit ka surga ta neraka? Neraka sia. Ka surga mah ka surga ngan ya di neraka lah moal kebal 100 lah, 100 tahun. Ambo 100 tahun atuh. Ngeunah henteu ngridit, mending dibebas-bebaskeun. Tapi tetep bae lantaran kahijab ku kalazatan dunia. Atuh terus bae ngridit bae. Tah ieu mah kakarake perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapiran. Mentak Gus Dur balalagaan ge sok hayang seuri aya bae tah hayang seuri na ka Gus Dur mah. Aya kiai boga anak 3 cek Gus Dur dina ceramahna. Nu hiji geus mafan perekonomianna. Nu hiji sarua sakolana luhur. Geus teu kudu diurusan ku kolot, alhamdulillah malah mere ka kolot. Tapi nu bungsu ieu asup Kristen. Cerik beta kiai teh cerik beta eureun-eureun nu kahiji mapan nu kadua mapan tapi ieu nu katilu nya bungsu nu kadeureuh endahan asup Kristen cerik kapanggih ku Gus Dur. Pak Kiai kenapa nangis saja mikirin saya ada yang dipikir apa yang dipikirin saya punya anak 3 terus punya anak 3 yang 2 mah selamat alhamdulillah. Selamat gimana? Sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan, yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga. Terus apa?
yang ditangisi? Anak yang ketiga. Kenapa? Anak yang ketiga yang paling saya senangi, yang paling saya sayangi, sekarang masuk Kristen. Atuh kenapa nangis? Gus Dur mah kos gitu kan? Atuh bagaimana nggak nangis? Yo, Allah aja, Allah punya anak satu nggak nangis dia. Ini makan 3, yang 2 selamat. Allah mah cuma 1 aja Kristen anaknya nggak nangis. Nyana seserian sorangan tak kiai sial jasa Gus Dur. Allah mau punya anak 1 katanya tuh, nggak nangis nggak apa, biasa aja. Tungtung namanya dan dek seri salah. Eta kos gitu. Jadi aya nu ngandisbatkeun anak ka Gusti Allah. Iyalah nu paling bangkawara Kristen eta mah guyonan Gus Dur. Caritana Gus Dur enggak nangis gak apa Tuhan mah enggak nangis gak apa aja. Punya anak 1, kata orang Kristen ini anak Allah. Enggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja. Aya bae eta Gus Dur mah. Kapanggih jeung naon bae nya nama kapanggih naon bae jadi guyonan. Tapi guyonanana urang kaharti bae. Kos eta teh naik kapal panjana tiluan babarengan Presiden Amerika, Presiden Prancis, jeung Gus Dur naik kapal. Pas nolol kan udah keluarkan Presiden Amerika. So, wah, ini negara Amerika. Emang kenapa? Wah, ini menara Amerika nih terpegang katanya. Waduh, bener cek Gus Dur hebat toh. Itu gak ada Presiden Prancis. Ini Prancis nih, menara Eiffel nih kepegang sama saya. Wih, iya. Tinggal Gus Dur. Gus Dur, naon aing cekeun ya. Bener ngaluarkeun leungeun dasar. Wow, ini tenabang ceknya. Cek Presiden Amerika jeung Prancis emang kenapa? Airlogi saya hilang ceknya. Berarti tenabang loba copet. Bisa we ta Gus Dur. Ya setik-setik ya aya we. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Jadi terkenang ka Gus Dur. Iya. Tuhan mah punya anak 1 juga Kristen katanya, ya enggak nangis. Udah pakai nggak usah nangis dah, masih ada 2 yang selamat. Hiji iftaro ala Allahi kadziba, kafir sama guys, waling zalim wa ayat tandingna. Sebabnya lah diciptakan ku Gusti Allah tuh percaya Gusti Allah pangeran atukan bangkawara jasa tama. Nomor kedua, au kadzdzaba bi ayatina, atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim. Ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim, jelema mukmin. Ai geus buku jelema kafir mah jangan ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim, tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanana. Ayat ieu mah geus terelepen deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake. Ayat ieu mah ulah dipake, ayat ieu mah ulah dipake. Ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake di urang. Ayat ieu sos geus teh dipake di urang teh. Berbagai ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim. Kadzdzaba bi ayatina. Ieu jelema nu paling zalim, jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Allah pangeran nurunkeun Al-Quran, urus ku sia negara make aturan Al-Quranul Karim nu terjemahkeun ku Rasul aing, aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad. Matak lawan pake atuh ku maneh, mun maneh pake pan balik bakal ka aing cek Gusti Allah. Ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing, sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Nabi aing sorga sia. Tapi sia ku aing dideuleuh cek Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing. Buang kawara sia moal aya nu paling buang kawara zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Menta kula sampaikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus dekarti harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebal urang hirup di alam dunia. Indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Qur'an, nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis. Urang teh maot geus peureum urang paeh kajian ku kumaha ge ngeunaheun. Tapi lamun teu make Al-Qur'an beunta bae engke bakal teu daekeun peureum molotot bae. Ieu cilaka ieu. Teu batak si hade ewe deui jelema nu
anu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun anak cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara kadua au kadzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun. Jadi pakai aturan secara global, secara internasional atau secara nasional. Iya, termasuk jelema nu buang kawara zolimna pohara jasa. Kuari kurang terjemahkan. Atuh berarti nu zolim di urang mah atuh lurah. Secara rinci nah sebabnya na teu make Quran mutuskeun anak camat. Kaluhurna ya bupati. Kaluhurna ya gubernur, luhurna deh ya DPR, nu ngelola hukumnya na, tapi teu make Quran. Mantak lamun keur ngajabat DPR paeh guys. Sateun we pokona mah. Terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di DG loba kuari DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna. Ieu cenah ke minggu hareup teu ngaji los ngaji ka ditu kieu sia ka Kiai Golkar sia sarwana ka ditu. Geus aing mengaji geus kieu kos kieu bae supaya salalamet kabehan. Ih, ini ka mana lumpat ye? Nya nu ka Golkar ge paeh-paeh keneh. Ih, terus bentak Pak Harto hudang deui. Apa kabare? Piye kabare? Hudang tulang Soeharto hudang. Nah, menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor 1. Mentak sih hade ilah boleh diterjemahkan sebab jara kadzaba bi ayatina satungtungnya ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an komo hakim jaksa pengacara tawa geus pohara jasa geus jaritakeunana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim kumaha jalma nu kitu kumaha ngabohongkeun ka Gusti Allah ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatat dina lauhil mahfuz minar rizki wal ajal wa ghairi zalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahannya na teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil. Ketika malaikat Israel datang kolu cek malaikat ngomong kanyana di udak-udak kitab kita dia teh maksudna mengejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae kerja jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cak malaikat sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun ka urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngerenggut nyawa dia leuwih serem deui apa di Rangkas betung atuh Masya Allah dek lompat ke mana dia dek lompat ke mana dia ayo
coba aina ma kuntum tad'una mana pangeran nu sia disembah geura penta tulung ku sia min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tad'una mana ayo datang ke sia aing bakal renggut nyawa sia dek bah coba lamun geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu teteh memeh tah mantak jangan memolotot oh eta teh keur diajak bicara ngeret deh ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cek mamang teh nganaonan teh nu kitu beus aya ngabuktikeun sia mah nganaonan segala naon dititah kos kitu sia mah coba ge di rumah sakit teh lamun aya deket kafir urang ngeri dek rumah ieu naon kana ngadenge sakarat mah kitu urang ngedengu ulun tuh ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah pan loba tatanggana encek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu ono boga pabrik nya boga kemewahan di dunia ai itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan tae coba ge tonton coba Cina eta obo bangsa ieu mah nu kos kara itu bos hei siapa ini siapa kamu pasti tidak kenal ini malaikat maut jangan main-main saya suka main-main dekawana sia dibuktikan ulu teu kabeh ge geus sakarat pa ulu teu ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumaneh disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura minta tulung sia ka aing dikerakam sia ku aing masyaallah taala mun geus kos kitu deuk kumaha ai panai ka urang mah datang malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam sae seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya mah jelema hariman kabeh atuh bugu ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh nu mantak lamun geus biasa zikir geus kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjana gitu anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nusuk main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam abdi malakal maut badai nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus nginget nyana paeh ya aing geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malakal tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos kieu tah ayeuna ma kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadekeun 10 juta kan teu jadi kan Haji hook kan cek aja sial jasa malaikat izina lain pelit kan ente bener ya nata ngomong ayo geura siap geus pangeran ma Allah kula utusanana geus pindah tempat doang
pindah tempat kuari di dunia isuk pagi atau di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set paut lamun ka kafir teh ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh aina ma kuntum mana Tuhan wahja singgo ditanya ke malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kita iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejekan malaikat tuh ulah kitu ke bahasana enggak gua mau ngejek aja sama lu iya Karim kumaha teh jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dolu leungit malaikat teh malaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleuseut ketika can sugan hadir wakilna atuh ka dieu komo pangeranna nama ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran jauh wakil-wakil eueuh cekna dalluanna leungit pangeran ilang gaib eueuh di penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu neuleuh ayo gerak undang deui cek malaikat eueuh dumantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketika nyana deuk maot annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina mau teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempat nyana neraka geus sadar nyana aduh aing mau teh kafir teu bisaeun nyana maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat hese atuh boro-boro didadak keur sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge singko sinci deuk asup Islam tidak maca syahadat wese jasa kurang dituntun asyhadu acadu udah sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu dah coba asyhadu an la ilaha illallah acadu an la illallah hese geus bae dia gana diteruskeun bae lana urang lantaran hese jasa lisan atuh komo ngadadak deuk bae cacak-cacaknya nak mualaf baik deuk asup Islam hese jasa syahadat kita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae Allah ilaha illallah teh teu bisa la ilaha illallah hese jasanya wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah Rasul hese. Nah komo iya bayangan neraka geus urang mah pantang ke dibayangkeun neraka bayangkeun sorga bayangkeun neraka bayangkeun sorga tateng sorga mata urang molotot be sorga nu kadeuleu ku urang seakan-akan cek malakal maut ieulah tempat anjeun urang sedih nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucar urang cicing geut isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh sorga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat buka mari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan sorga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis paneta nya nangis pupuringisan bae sia bangun pupuringan aing ieu sebenarnya teu pantes sakira calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh lain gitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik
bunga tinggal jadi ciri kos kieu. Aduh masya Allah tak eta jelema lamun jelema beungeut nyana ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus eta teu ciri kumaha ciri nyana batin teh ciri ke ku bungah jasa teu karasa teh ciri tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang nulu istana masyaallah surga geus kabayang nyana ge geus ngahanju hayang gerak ka ditu bae hayang gerak ka ditu bae mata kayak senyum komo bari jeung bidadarina aya aduh geus teu inget alam dunia geus teh aya gegerahan malaikat cabut cepatkeun Maduh, masya Allah, guys, poho ka inopat, seperti inopat. Wah, di itu di sorga emang kumaha? Di sorga teh ya tazawaruna pada zararah. Dipertanyakan kumaha orang di sorga. Namun orang hayang ka babaturan bisa tah henteu? Bisa. Orang keur cicing di sorga ingat ka babaturan orang. Ingat ka babaturan orang, ieu kursi teh datang hiber sorangan bae. Datang ka babaturan orang anu ku urang dikertegeun tek. Jasia ieu pelukan urang dinya. Waduh jeung babaturan di pondok teh aduh keplok alhamdulillah aing teu karti sia bisa ka surga. Aing onam ka surga. Ja aing mah jelema bagem. Sia. Kita di surga teh kos kitu beneran ieu mah kumaha lalagan. Eta aya bahasa kos kitu tah. Jadi ku bunga-bunga nanya teh silih tanya ke aing deuk nanya ka sia jasia mah potongan ka surga emang kunaon gitu atupan sendal aing beak ku sia rokok aing asal leungit ku sia tapi sia ieu bisa ka surga kumaha tah aing ge sabenerna mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh jasia mah pan ridho bae heuh emang aing ridho tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia ja aing anu sejen mah lain mu aing maling itu lain maling aing mah kufaul 5 ridho uka weuh ku sebab aing nya jasa ridho sia mantep dicokotan geus sia mah ridho bae atuh heuh mantap ku ridho sia eta lah aing suka surga aing ge teu arti sia bisa suka surga kunaon dia cek nyana deui nanya pan sia mah bager ge semu doang gitu tapi bisa ka surga tah silih tanya di dinya tuh biasa berame di surga alhamdulillah ieu urang bisa ka surga kitu sangkanya ai babaturan urang nu si anu teh di mana nu mana si Jepri teh naonnya nyana ka surga apa henteu ieu udang deui ieu bareng kursi datang Udin sia ieu aduh pelukan deui tah jadi eta kos karar itu di surga teh eta geus kanyahoan oh sia ieu di jalan naon oh kula mah gang peking wah gang peking manya di surga gang peking segala gang perukutu teutik amat tah mah puri aya kos kitu mah wah di surga mah atuh saablag-ablag masyaallah tah ieu ku bunga-bungana masyaallah mantaklah urang mah geus bae maning ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulanan deuleu itu bae bidadari 70 geus menunggu urang Haji Soleh sini Haji Pendi sono aduh geus dikitu-kitu ya Karim masyaallah geus di dunia urang poho-pohokeun urang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat kemudian atuh ayeuna mah permaksiatan stop urang ulah loba ting nonton TV malam-malam geus di stop bae geus kakolotnakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae geus pepegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae aing mah kanikmatan akhirat geus masyaallah pohara jasa urang mun nyaritakeun akhirat lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri cek malakal maut aina ma kuntum tad'una min dunillah pangeran sia salian Allah nu sia disembah datangkeun ku ari ayo dulu pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun narihum fiha khalidun iyalah
yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu, jelema nu boga pangeranna kayu, jelema nu boga pangeranna makhluk, jelema nu boga pangeranna salian ti Allah, etalah nu bakal jadi ashabun nari hum fiha khalidun. Etalah jelema nu pangbuang kawarabang pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka pencipta. Mentak kurang masa geus lain lalagaan bersyukur na geus poare jasa geus alhamdulillahirabbil alamin. Ieu masih berlanjut keneh ayat ieu. Engke sanggeus sapahe annahum kanu kafirin. Engke kumaha coba ya sanggeus sapahe? Wala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Wah beuki rame bae ujianna. Sanggeus sapaeh bakal kumaha ieu, mudah-mudahan teu ngapesan bae pokona mah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Amr al-Shaybani tasabbaqa Abu Amr al-Shaybani wa lamma wajha Muawiyah. Sama-sama dosa Muawiyah bisa ninggi bisur lekat li syata maring mata ini golongan. Ilagat lisyati Ali radhiyallahu anhu maring mata ini bagi tu golongan Ali radhiyallahu anhu ganilar bener sapa Allah ni saking Ali sareng bakal lumagu ya bisun hatal Madinah tamala-mala tegaya bisun al Madinah ing Madinah bagatala magamata ini ya bisun ibnu Abdullah Ubaidillah bin Abbas ingana garana Ubaidillah bin Abbas wa farra ahlul Madinah lan marayu sabahlul Madinah hatta dakhalul hurrata malam-malam anjing ahlul Madinah al-hurrata bani Salim tegasa hurrata bani Salim thumma bihadhihi sabara kari-kari dalam ikilah lumaku agara bisun nawujud sapagi bisun al-hamadan ing atas negara Hamadan bagotala magamata ini ya bisran ijalahu min birang-birang bogohya ahlul Madinah wasabalan ngaboyong ya bisun nisahum ing pirang-pirang wadone ya ahlul Madinah pakulna magana ya nisa gabe awala nisain iku awala pirang-pirang wadon subinakan den boyong ya nisa Islam ing dalam isau batalalan mata inilah ya bisran khulqan katiran ing makhluk kang akeh min gitu ahya ibani Sa'din saking pirang-pirang kampung Bani Sa'd warabatulan pada gitu naleni ya kabeh al-khaira ing kudani ya kaum kabeh ya kaum bisrun warabatulan pada nalan ya kaum bisrun al-khaira ing jaran di masjid Rasulullah ing dalam masjid Kanjeng Rasulullah sallallahu warasatul khailan pada ngarisi ngau al-khailu kuda bainal gabri wal mimbar antara kubulan mimbar uzilat bikaratun landan ilang kena parawanan nahwa alfi bikrin ing umpamana 1000 parawan. Lamun urang nyaritakeun kejahatan Amerika ayeuna kejahatan Yahudi di Israel ayeuna teu aneh. Lantaran kejahatan baheula ge sarua. Urang lamun ningalian sejarah-sejarah penganiayaan terhadap muslim, peperangan kafir jeung muslim, Yahudi jeung mukmin bercokol terus teu pernah eureun sabenerna teu pernah eureun. Atuh urang ge encan lila kapan kakarak setengah abad urang merdeka. 350 tahun urang dijajah. Kemudian urang menang. Kuari urang 50 sekian tahun urang merdeka. Hampir kuari urang dek dijajah deui secara fisik, secara politik, secara ekonomi mah geus urang dijajah. Kuari teh urang geus menang. Urang nyaritakeun politik kafir Amerika. Kuari dikuasai urang ku Amerika kajen komandak aya kitu ketua MPR tandingan ge lantaran nu hiji memaksa sebab geus dikuasai ku Amerika. Wallahu alam jadina bakal kumaha di Indonesia. Terlihatlah naon kitu ngaranna penguasaan pemaksaan eta kan berarti kan aya nu ngendalikeun. Wallahu alam engke kadituna mentak urang nyalametkeun diri urang bae di bidang agama. Lantaran geus lain sarateun ieu mah. Lain dek ngabebenah negara, lain dek ngabeberes umat. Lamun nya ge dek ngabebenah negara jeung umat atuh mantak naon nya ngarobrol nu rapi. Jang kelangsungan umat, jang keselarasan bangsa,
jang kangenahan negara atuh mantak naon dia nyana atuh. Tetapi kan memaksakan diri, pemaksaan eta lah berarti boga maksud tertentu buat diri-dirina jeung buat atasan-atasanana. Mantak geus bae urang mah mendingan gae kuari mah ngabeberes diri urang komo nunggu kolot masing hade. Lantaran sa lengkaheun deui bakal nyaba ka negeri alam barzah siga hade. Ulah bobolokot ku dosa urang. Batur nu main, batur nu untung, urang anu riweuh, urang nu salah Pak. Nyana mah bener di dunia boga kauntungan nu pohara urang sebagai pengikutna rugi amat, rugi salilana ja diteken nya mikiran yang geus bebaskeun geus bae urang mah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik keur carita perang nyaritakeun pembunuhan tentang Karbala Sayyidina Husain terus kabelah dieuna pengikut Sayyidina Ali terus didesek ku Muawiyah wala Amrin Syaibani wala mawajjah Muawiyah tu barang madap Muawiyah bison kaki bison lakuati syati aliin supaya ngabunuh pengikut Sayyidina Ali. Saro mentak aya syi'ati aliin syiah ta syiah ieu adalah Ali mentak kuarige taksirna Ali teh rombongan Syiah mah kasina Ali anti Abu Bakar ngan eta salahna anti Abu Bakar Umar Utsman nya nama hiji be Ali golongan Ali sebab saat eta kan Sayyidina Ali anu memimpin mentak Syiati Ali teh golongan Ali kuari mah jadi organisasi Syiah kabagilah 3 Syiah teh ngan atuh nu uteu elektrik bae geus kabeh ge Syiah teh nu kuari datang ka Indonesia anu ngabiayaan Indonesia supaya Syiah loba supaya Wahabi loba maksudna naon maksudna diadukeun Sunni terlalu kuat di Indonesia ngeuweuhkeunana sulit maka dicampur adukeun heula carana nurunkeun Syiah dibawa orang Indonesia ke Iran atau dibiayaan di dieu anta kuari geus loba Syiah Jawa Timur saya majelis taklim Syiah Jakarta geus aya kan otomatis kena ngadu itu keneh Wahabi utusan di Saudi Arabia dibiayaan ditekan ku Saudi Arabia supaya dijadikan Wahabi sebab Wahabi eta adalah ciptaan Yahudi baheulana Sunnina kuat Arab teu bisa teu berdaya kan sunaon Amerika ketika di kudeta diwahabikeun aya kuari kan geus ongkang-ongkang Amerika Indonesia termasuk kuat maka kuari keur dipupuk supaya jadi Syiah kemudian supaya jadi Wahabi sebab Indonesia diwahabikeun melalui Muhammadiyah teu berhasil melalui kitu Persib teu berhasil nah eta teu berhasil jada da aku aya rasa kitu terus kuari dipupuk kembali Amerika presiden ge geus buatannya nah jadi orang secara teori mah pinuh ku kekhawatiran lain lalagan triliunan rupiah sebab Sunni na kuat jasa ninggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten si Sunni teh lain lalagaan kuat ia mengakar menang para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala sebab naon atuh Sunni mah babari jasa ngeunaheun jasa berdiri sendiri lillahi ta'ala maka tiang awi jadi bae tiang kayu gitu kene dibangun asal ku Golkar bae hancur ku Golkar bener nah geus ku cara kitu geus tetep masih kuat kene bae nah kena diadu kan diadu ieu teh dimaksud mah supaya diadu cara di Irak cara di Suriah cara di Turki diadukeun sanggeus sakalut turunlah Amerika seakan-akan nyana untuk menengahi orang buatan nyana